Saha nu ngagunasikan namung Deni terangmu Deni nutup gitu Pak Haji. Astagfirullahaladzim geuning Pak Haji. Ke sakedat Neng. Mak laras eta ucapan mate. Laras juragan Haji laras pisan. Mak teh tiasa ngawadul mak mah. Harus kene kasih bapak ieu nya bapak. Sumuhun. Nya. Teras kumaha? Janten tadi emak iya dipayun nyukeun tulung ka abdi. Nyata emak iya teh ngaraos katekan ku Deni. Kitu Neng mak teh. Urang mesti kena cicing ageder angan panas pisan tur ngagibri kurang emosi hayang buru-buru luncat tur hayang mukakeun segala rupana. Mak tadi tepang sareng Deni. Geus kitu pok deui mah iti cumarita. Tepang Neng malah mah anjeunna teh masihan artos 500.000 tah. Ulah ngawartos cenah kitu. Sanes Deni nu nyiksa caroge abdi sanes mak. Sanes anjeunna namung Deni mah panginten kerja sama Neng sareng jalmi anu neungeul panginten kitunya bapak. Sumuhun. Deni kerjasama jeung nu neungeul. Ya Allah, Haji. Anjeunna teh piwarang tutup mulut ieu kejadian teh kitu ulah nyarios Deni teh kitu Neng juragan Haji. Cek ma iti harita geus ngarang-ngarang deui manehanana teh jurig naon nu asup kana ceuli ma iti teh jin naon anu asup kana hatena ma iti. Didengekeun ku urang cing tepikeun ka mana eta kajujuran ma iti nu sabenerna. Ulah ngawartos cenah kitu Neng juragan Haji. Naon maksudna Deni make jeung masihan artos 500.000 ka emak? Sumun supados tutup mulut panginten mah ai saur si bapak ieu mah Deni teh kerja sama cenah sareng anu neungeul da bade ngarebut kandaraan kitu. Sumun ibu. Janten ti tadi kene oge aya salah sahiji supir anu dugikeun ka ayeuna masih kene ngaleumprak. Mang Adang panginten Haji. Abdi parantos laporan ke kepolisian atas nama keluarga ibu. Teras abdi parantos laporan ke keamanan. Ieu mah wios ibu teu kedah laporan, wios abdi nu laporan da atos. Ieu nuju dikejar pelakuna, namun abdi dikeun ka ayeuna hoyong ninggal anu namina Deni. Oh, Haji. Kela itu sinden. Pak Haji ge kenal wae Deni mah. Punten Pak Haji. Sok sanaos kenal tetep urang kedah hati-hati sareng waspada. Margi panginten Pak Haji teu kenal ti alit. Henteu. Nya lajeng kumaha. Sumun kitu we ti emak mah namun ngawartoskeun teh eta caroge Neng aya nu ngaaniaya da emak mah terang juragan Haji nuju di Jakarta kitu. Nu mawi emak tadi nyungkeun tulung tadi ku si bapak ieu teh ditaros kenal teu cenah emak ceuk emak teh kenal pisan teh da eta mah kapungkur nuju jalan di Jakarta teh kitu. Asur si bapak ieu teh sok cenah emak uruskeun cenah karunya ka ditu hayu cenah ku abdi dijajab ka dieu kitu juragan Haji. Amun emak punten abi bade tumaros ka emak. Emak terang teu anu dirawat ayeuna di dieu murah kali nu katabrak ku abdi. Sumun eta ge emak teh terang teu Deni teh cenah aya murah kali di dieu nu kateungar teh sanen. Eta cenah Uten cenah kitu. Mun emak terang teu Uten putra saha? Emak bade balaka we ayeuna Neng. Itu teh putra si Acep. Acep anu tiras padamel abdi emak. Sumun Acep tiras padamel Neng. Ya Allah, Pak Haji. Pak Haji, ya Allah.
sagalana. Anu ngangkenkeun Perdi teh saha atuh? Ma ai Perdi teh saha? Mama terang namina Perdi. Panginten mah akuanan we da maneng. Ya Allah, Pak Haji. Pak Haji. Ya Allah, Pak Haji. Haji. Ya Allah, Haji. Ke. Neng Mirna, tenang. Kela itu percaya Pak Haji Maneng Mirna, tenang. Ari emak terang teu ka Acep nu saleresna. Samun kitu we teh mak mah. Keur Pak Haji Hamid ngomong kitu kelepek da tubuh Mirna teh ngelepek geus kitu urang tuluy ngagajeleng dina waktu harita. Jeleng urang ngagajeleng kadinya. Untungna salah seorang jelema kacekel ku urang nya Mang Hakim. Ieu teh sanes Pak Haji, ieu mah jelema nu ngaguna sikap Pak Haji. Ieu mah jelema jahat Pak Haji. Cek urang harita bari jeung buru-buru ditewak tur eta bewokna si Mang Hakim ku urang didudut. Teteh lapisan atuh. Pak Haji Hamid ge bengong ningali Mang Hakim da sini geus pangih tadi isu-isu. Ma iti reuaseun pisan. Alah naon da mama teh pepeluan. Cek Maiti harita berjeng manehna jugjug indit ngaleos ber atuh Mang Hakim teh lumpat tuh tadi udah ku urang tepikeun ka juru pagar les teu katingali Mang Hakim di mana. Urang balik deui ka tempat Pak Haji Hamid setengah lumpat bok atuh urang anjog teteh geninganan. Bumi reda keur ngajop urat dina lantai rumah sakit anu sirahna keur cekelan ku Mah Haji tur ta awakna dicekelan ku Pak Haji Hamid. Geus kitu orang buru-burunya bergendai Pak Haji Hamid bari jeung pok urang cumarita. Pak Haji, hapunten Pak Haji. Eta si Maiti teh kapangaruhan Pak Haji teu kitu salaresna mah ka abdi geus nyarios. Deni mah gede waduh atuh ka bapa ditanya teu ngomong. Aduh, Deni mah kacida pisan.